memang ya tata keramana sekali ke Jaro main sepak be kursi ge. Ih, edan dia mah. Naya naon gitu ro, di goro-goro bena naya naon. Lain sih, gede ya. Udah lah papa ya, bawa kenalan di HP. Dia, si orang antar bapak ketemuannya. Mana ro, lain aya komisian teh jangan sih, bari aya bahan aya komisian mah tuh. Diantar nak barang nak penting ya. Wae janari ge diantar jaro. Jadi lah simple yuk, jadi ngeliat bengsrat yuk. Oh, atuh eta mah kacapi daun ro. Eta disebut karena kacapi daun eta nu kitu ro. Jadi orang sengit ya karena ini ge yang palang kakak kana ge yuk. Assalamualaikum jaro. Ro. Weh, Masya Allah. Lain pingin kemarin dong menu paninin pelang saya. Ya Allah, tak mau kenal. Ansep, astagfirullahaladzim. Ya. Ayo, mana yang film di sini? Lain di mana yuk? Ayo kan bayi zaman kuari daki doang gitu namanya. Apunten ya Jaro, kula rek minta tulung. Ya anak kula caket tama mundur mandir ke rumah sakit bae. Nya sapoe kadang seminggu ya 3 kalina 2 kalina ya kacipto. Sedangkan orang biaya dari mana? Ah, ya orang kerja henteu, gawe henteu. Cak ngomong ieu teh apa? Yang minta tulung ka Jaro ieu kumaha caket tama hayang minta sumbangan saeutik acan ge di Jaro ieu. Gampang sumbangan di Jaro mah adalah di pemerintah. Gitu. Jadi anak apa dirawat gitu? Dirawat. Lain penyakit anak nyeri beteng. Eta bawa penyakit kanker di nama lu. Lain bisa nyeri beteng atau perkendaun jambu bae kak. Jack itu. Jamun eta meringan gitu malah kuat dimeren ke kedahkan di ka dieu. Aja kumaha Bang Jack hayang kumaha ya atuh dibantu ku Jaro ge. Eta doang mah ngeun hayang minta bantu lah jangan di mana aja kudu berobat ya. Karohana atuh lain-lain di pan masyarakat. Bapak ya. Mohon. Atos mohon. Dicipto tanya. Cipto seminggu 2 kali eta ngarawat putra abdi. Mu atuh pedas, Jack atuh yang suka cipto mah. Dina cipta eta teu bayar. Bawa PPJS. Oh. Ngan kedana kapan ongkos meureun nu orang usaha toh. Paham. Gitu Jaro. Paham. Bisa diatur teman. Minta mohon ke Jaro. Nah, hapunten Jaro. Paham. Sip. Siap pun sip. Weh, kajek. Ayo babe harana. Oke, Bang. Baik kiraan ya dah. Kapan orang meureun minta bantuan cek dana jeung ongkos jeung ka mana cek teh mana dibereban maksudna. Motor kita gablok kalah dibereban motor. Urang mah yang ge jeung bensineun, jeung ongkoseun kana kareta. Jamal kendaraan ka dieu teh bawa kendaraan naik kareta. Kumaha jeung ongkoseun kareta urang dibereban kula. Baro. Gampang kayak ngasih mantunan bae. Dan lagi salah tangkap sih, nek motor dibereban, nek ayunan bae. Ih, ya deui pong. Masih mantep mun bae geus kae, tenang bae meureun piong ongkoseun, nyar piong ongkoseun karunya. Apunten bae kajeknya, ieu hansip ieu salah paham ieu. Babe mah lain dibere rek kita lain paham. Maksudna ieu, ieu hansip rada pongo. Jadi salah paham hampura bae geus senang bae. Kayak di kan abi ge antisipasi. Om Jack ya, ieu mah ieu teh palurai mah nya. Ala kadana dalanan jeung ongkos di jalan gitu kayak. Iya. Kayak abi insyaallah kayak tadi itu nyusuk ka cipta lah. Kayak abi nguruskeun. Atur nuhun. Ya, yang ieu bae ya, nganten teh seumpama ieu nya gitu. Ulah dideleupkeun nominalna gitu. Oh, aku ya kayak pirang-pirang ya. Jeung ngopi bae. Mohon. Ya Saya kayak aya. sanes ku ieu na ya bos. Itu lah menteu nyukup cenah kopi ami satu kopi pahit gitu. Atur nuhun ya kayak Jaro. Kamu gitu bae, Jacknya. Bapak nyusul ka cipta lah. Anda sana kayak Jaro lah. Enggak. Kita mau ongkos bae, jeung ongkosan itu. Mau atur nuhun Jaro mah. Ajak orangnya. Lamun bisa mah isi paket mah potong bae Bu. Pilih tes sopan aja minta maafnya. Mohon jadi maaf ada jelema panitia. Sayanya. Jelema panitia mah. Bang sih. Boleh. Mana sa lain di sana pola mah jeung manuk ganti. Lain eta aja duit teh warnaan jeung prasaing mah jauh kabeh. Sering jelema kitu ieu, mau kana seri manehna mah atuh naon kadeuleuk udah rupana ge. Dong ruyuk kaung kitu. Sip, iya Bapak naik nelpon bikin tadi ditempokkeun teh dina HP. Ya, dina gambar ku Bapak naik telepon. Aduh hidup baik serap teh. Kurang telepon. Halo, Neng. Kayak ketemuannya, ayo nanya. Di Padepokan, di Song Padepokan Bapak. Kayak aya anu nyusul kayak aya. Hansip nyusul. Oke. Muah. Ayo. Aya. Siap tenaga. Ayo guys, berangkat. Ayo
Ro jauh bae pan tadi ngisi telepon cenah. Ya di jalan cina. Jalan mana? Ah, Jalan jalan Mogot doang. Kecongsong orai mah moal. Aku ore tanah deuk nih, hari bagus menang di bank serat. Setangguan bae kayak gaya. Oh, dia jawab telepon. Halo Pak. Di jalan ya rek mangkat kadinya. Oh mun. Kedeng di nyampe. Antosan bae. Woi, naon eta taruh suara naon? Ya ku kurusukan bae bedul buntung teh naon? Nya bening mah budul mogok sip. Ya, aku tadi masih telepon saya Jaro. Sik nurujuk narajang batur. Bejana budul mogok mah ih. Lain eta mah bedul meureun ro aku jelema. Tong. Ya. Astagfirullahaladzim, naon ieu heulang seguk teh naon? Astagfirullahaladzim. Modal kidul Jaro, la ilaha illallah. Ih, pahan sih pasake gelisna disebut helang seguk. Pan kami janjian jeung Pajaro. Astagfirullahaladzim, mati ieu mah alabatan bedul buntung. Sip, sake kami menorna disebut bedul buntung. Teka deuleu tuh. Oh, menor naon, suku doang Betawi apus bae. Batik. Lain suku kerekedan kitu jeung doang karet jadah bae. Bisa-bisaan. Naon garuk aing mah najis bae. Ayo sekarang Jaro. Palurah mah Pajaro. Jaro he. Ayo. Akan ku Jaro paduh ieu najis bae bedul lima. Ro yo, kakaren yo karak mah yo. Dengan biskuit kowan di jeroan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Nang di jelema teh sesuai amat jeung dina foto ieu. Allahu Akbar. Ya Allah, meni mancis gitu. Kade neng. Kade calik neng didik di dia. Stay. Kade neng, lain neng ya amat neng irungna masalah bedong kalapa genjak ieu meni. Dong cukul. Ya Allah. Sengit bepandan ieu sip nan bikang ieu. Careuh teh bikang. Yang ngahiribil bepandan ieu. Ngeragu dak ieu. Bikang doang kieu lagunan ieu. Teu sesuai amat jeung dina gambar ieu. Astagfirullahaladzim. Sip, kadieu dia heuy ulah dinya pae kadieu. Woi, Ro, lanjing ieu mah deuleu doang kalapa genya hari suku doang karet jadah kieu. Lain ieu nimuna kita beuti awe apus jeung ieu mah. Aing dah kau kesangan aing mah sip ieu kalakon kieu mah yo. Demi kasang alus kasang barat ngadeuleuna ge. Lagunan ieu bisa-bisa balik di krok ieu mah yo. Gutak ketap kitu jeung bikang teh lain sih coba dulu. Ya, ho aing mah. Ya, mending ieu mah dimutilasi bae jeung Ro. Nu kieu mah lah aing. Ih, palurah mah. Kelan ulah mentang tangkap pehelan kayak ulah menggelean bae. Lainana nu cara bising disertu doang. Cijari ngao. Engke heula ulah ka deket-deketnya. Bising disertu ke jaro di pandian pun masyaallah aing. Ya Allah, aing dah aing kumaha ieu kieu, sip. Saking geus dangdan menorna tuh. Ya Allah. Aing. Tuh susu nama tuh asih sip yo. Mengkel demi bae. Tapi teh nya sanksi kieu dak ieu jadong kalapa canting ieu. Asli. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar, jeping ping nagala babuluan, cip. Ya Allah. Salah ieu mah ieu salah ieu haram bae. Pan bae oke amat ieu. Teu sesuai jeung gambar. Sip kade sip. Lain ieu geus kieu kumaha jeung ieu Ro? Bikang doang bangkong ke kemu kieu emang gararu. Geus tiakeun yuk. Kirim ke Palestina. Hah? Kirim ke Palestina. Teu geus sarudal meureun. Aing heuh masyaallah. Sip, mesti nggak apa-apa mas, mesti nggak ikhlas. Nggak kayak bapak numayaran mah, paling 3.000. Sebab ya karo yuk awi. Oh nggak sih emang KPPT doang. Oh selesai. Jubur kabeh himar puri, jubur kabeh. Sampai tiburi, hantamna tiburi bae. Ulah tihareup, lamun tihareup ngadung kana. Ini mau retaneh meureun. Astagfirullahaladzim.